Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kameraku sadayana orang masih kena tiasa patapang dangu deui tiasa sasarangan di soksanos mung di jomantara ngalangkungan channel carsun pakai kok. Alhamdulillah dina dinten ayeuna orang neraskeun dihanca dongeng katuna dina jejer jadra bagian anu ke-60. Mudah-mudahan koena ieu acara dongeng teh sing ngajantenkeun panglipur kalbu pangebrahmana hiburan kanggo mitra-mitra sadayana di mana wae ayana disukulakna disiklukna anu sami-sami mika cinta tur mika resep kana seni budaya Sunda etang-etang mulai seni urang seni tradisional Sunda. Mitra supaya teu nyangkolong tingkana waktos tong hilap mangga di subscribe, like, senarang komena oge share ka media sosial kagungan palawargi sadayana tong hilap oge loncengna di pencet supados updatean paling enggal biasa kauning aku sadayana. Mitra mangga atuh urang dilajengeun wae nya ieu dongeng Sunda teh wilujeng ngadangukeun wilujeng manco dina hapena sewang-sewangan brungkah. Pit, mereka mana? Mereka kantin, Kang. Oh, ke kantin? Mohon. Ayo tuh sareng. Akan mereka kantin oge. Nya, mereka kantin pugu. Kang di bumi tacan iya pugu kita can sarapan pugu kayak tadi teh. Nisami. Menisami. Nyaduh, Kak. Ayo sanggeus kitu Fitri jeung Rendra ngareneng lempang ke kantin. Sajroning lempang Fitri jeung Rendra diperhatikeun ku sakabehanana siswa-siswa anu keur darariuk dina lorong sakola. Sanggeus nepi ka kantin, kasampak di kantin babaturanana Fitri oge loba. Aya sababaraha urang netana biasa we anu limaan nu genepan. Babaturan Fitri keur cacalaheukkan bari barang dahar lantaran nungguan Fitri anu lila wae. Parangjol kabehanana langsung nareuteup ka Fitri jeung Rendra. Rendra ari tapok ngaharewos ka Fitri. Pit, Rendra dipalih ditu atuh. Pun, Kang. Cek neng Fitri bari imut. Nu saterusna leumpang ngadeukeutan kana meja paromanana anu guliga. Beda jeung ti kamari-kamarina paromanana memang rada kusem, ayeuna mah katingali seuri jeung guligahna keranan. Ayo kenang, ayo tenang jeung mah hatena ieu mah. Cek babaturanana. Naon sih kamu teh? Ujug ngomong kitu. Cek Fitri bari beureumna tebas beungeutna. Katingali mareumeuh beureum lantaran ngarasa era digagaykeun ku babaturanana atuh barakata ku babaturanana kabeh saleuseurian. Jalma anu aya di kantin ningali anak buah nanti babaturanna Fitri saleuseurian meuni bangun anu nikmatna keranan. Naringali barang keur kitu katingali aya rombongan anu datang sarua limaan jeung babaturanana anu tetela geuningan eta teh Rina anu tika jauhan tadi geus ningali ka Fitri anu bareng leumpang jeung Rendra. Rina ngaranda geus sajongjongan panonna ngurilingkeun nengalian Rendra di belah mana ayana anu tetera Rendra teh geuningan aya di tungtung tempat diukna. Rendra katingali keur ngadekul sorangan sedengkeun di mejana memang kosong lantaran babaturanana encan datang ka dinya. Kemana si Oding cenah mani can datang wae geuningan ieu teh. Ceuk Rendra ngadaguan Oding anu besok memang sapopoena datang jeung manehanana. Tapi dina waktu ayeuna Oding eueuh nelepon atawa eueuh naon. Oding teu katingali-tingali. Rina harita Noel ka babaturanana. Tingali si Rendra tuh di juru. Nya yuk orang deketan mah. Nya tuh pastilah. Rina anu lempang ngaliwatan ka
Fitri jeung baladna anu keur darariuk. Fitri barang ningali Rina langsung ngareret ka Rendra. Rendra anu keur tungkul teu nyadar yen aya nu nyampeurkeun ka dirina nyaeta Rina. Seblak hater Fitri ngadadak-dak dumadak panas dina waktu harita sabab Rina geus dipastikeun bakal diuk di gigireun Rendra santeuna atawa di hareupeun Rendra lantaran bangku Rendra anu keur ngadogan pesanan dahareun eueuh baladna. Dina hate Fitri pok ngomong, Asa kasebeleun si Rindra. Geus boga batur nolak le angan we di deketan wae. cek Fitri dak dumadak beungeun Guraweud Haseum. Sedengkeun Pani, Rosa, Dian, Imas jeung Tini ningali kana perubahan banget Fitri. Pani anu langsung imut ngegelenyo. Anu panas meureunnan ye. Di teteh teh panas meureun. Cek Pani bari ningali beungeut kanu jadi adina. Nah, teteh teh henteu oge. Cek Fitri bari ngadalaikeun panonna ningali ka pelebah Rendra anu katingali curinghak. Rendra barang ningali Fitri antara Rina anu nyampeurkeun ka dirina anu tangtuna. Keur Rendra kaget tur curinghak. Rina Nyalira wae Kang. henteu nuju ngantosan oding puguh ge. Oding momal ka dieu atuh da mending oge teh aya. Nyaring caliknya. Rendra geus teu bisa nolak da piraku da lain tempat manehanana. Sedengkeun bangku kararosong. Nu antukna Rendra kur ti pamanggu teh hungkul ge Rina diuk digigireun naon teh digigireun Rendra. Rina langsung ngareret ke pelebah di mana diukna Fitri. Nu kabarengan Fitri keur ngareret atuh puguh we Rina langsung imut ngegelenyo nandakeun puas hatena lantaran Rendra ngarendeng jeung dirina. Terus pesen tuangan. Tacan Berdasarkan tadi pesenan, pesenkeun. anteu kewe ceuk Rendra bari ngareret saeutik ka Fitri anu keur ningalikeun ka dirina. Rendra aya perasaan anu ngarasa salah manehna geus diuk ngarendeng jeung Rina, tapi dalin kahayang manehana justru Rina anu nyampeurkeun. Fitri pasti meureunnan kesel ka aing. Katingali dina teuteupna oge. Ceuk Rendra harita. Rendra, kunaon? Celik wae atuh. Ngabetem wae. Ceuk Rina bari imut ngagelenyo. Henteu. Oding kemana wae teh mending salami-lami teuing cenah. Ceuk Rendra kalah nyeledorkeun omonganana. Ditanya ku Rina jawabna kieu, nanyana nu kieu. Rina imut ngagelenyo surti kana naon jawaban-jawaban Rendra. Antosan heula di dieu sareng Rina. Da mau ka mana-mana ieu tuh oding mah. Pami aya beureun ke kampusnya pasti ka dieu da. Pami henteu nya moal. Nah atuh teh sanes ditelepon. Tos tapi teh aktif tadi teh. Ceuk Rendra. Sedengkeun Fitri ningali Rendra anu ngobrol. Fitri dak dumadak daharna ge enek harita. Fitri cengkat. Pani anu ningali Fitri langsung pok ngomong. Kemana Pit? Reka cai heula puguh ge duh. Teu genah beuteung ieu. Ceuk Fitri pura-pura reka cai nu sok padahal mah enek ningali Rendra anu ngobrol jeung Rina. Sedangkeun Pani ting rareret jeung Rosa, Dia, Imas jeung Timi babaturanana. Sanggeus ngaleos Fitri buru-buru maranehan oge harita mayar urut daharna. Lantaran duit ti Fitri geus digolerkeun dina meja tangtu jang nelaktir manehanana cukup samalah aya angsulna. Sanggeus kitu kabehanana ararini ti eta meja. Sedengkeun Rendra anu ningali Fitri jeung baladna ararinit ngarengah panjang, kesel dina hatena lantaran aya Rina anu diuk di dinya ngomong teu bisa tawa kumaha sabab memang Fitri lain kabogoh manehanana. Ngan katingali dina paroman beungeutna Rendra ngarasa kesel. Pok Rina harita ngomong bari neuteub ka Rendra. Kang Rendra? Kunaon Kang Rendra teh? Maksana? Eta katingali siga anu pusing. Henteu puguh malam teh
kirang bobo puge cek Rendra sangeunahna we sakeunana nanya teh lantaran sabenerna embung ditanya ku Rina. Para mitra kaum dangu sadayana, waktu beki nyerelek mahasiswa di universitas nyata di Jalan Dago kabeh geus kalaluar kaasup Fitri anu geus asup deui kana mobil di parkiran. Fitri anu ngarasa mumet pikiranana lantaran tadi di kantin isuk-isuk ningali Rendra anu ngobrol jeung Rina mani anteng nakeranan. Tapi kawayah kitu rek balik oge Fitri rasa kepikiran wae tur ngarasa panas hatena. Fitri mundurkeun mobilna. Sedengkeun di tukangan mobil Fitri memang teu nyaho yen aya nu keur nungguan nyaetana Joni. Joni anu keur nyarande dina mobil manehanana dibaturan ku 3 urang baladna. Barang ningali Fitri anu mundur, Joni langsung najong batu atuh peletak eta batu teh ngeunaan kana badan mobil anu ditumpakan ku atanapi disupiran ku Fitri. Fitri ngerasa kerung nusa terusna ditingali tina kaca spion. Tetela aya Joni anu keur nangtung reg. Fitri langsung eureun. Langsung Fitri keluar nyamperkeun ka Joni. Pok Fitri anu geus amarah tisu keneh asa menang musuh dina waktu harita. Fitri bari nulak cangkeng pok ngomong, "Heh, naon maksudna anjeun make jeung najong batu kana mobil kuring?" Piraanan batu segede cingir we mun dikata amek. Kurang ajar. Anjeun geus nyeun gara-gara ka kuring. Cek Fitri bari ngadeuketan ka Joni. Joni anu dideuketan lantaran tengsin. Manehanana langsung oge ngadeuketan ka Fitri bari nyodorkeun dadana. Rek naon emangna? Hah? Rek ngamak? Kurang ajar. Anjeun boga salah. Anjeun anu berlaga teu boga salah. Terus? Anjeun kudu tanggung jawab. Barangker kitu Fitri langsung ngaheumatkeun sukuna ngapelesur najong kana perbadadana Joni anu keur nangtung hiu gedu das. Joni ngabangkieun ka tukang lamun teu katadah ku babaturanna tiluan geus tangtu Joni anu rubuh. Siswa anu rek kalaluar dak dumadak mararengkol heula ningali kanu keur tarung antara Joni jeung Fitri. Kaasup dosen-dosen oge anu rek asup kana mobil keluar deui lantaran ningali nu ribut di parkiran. Sararea ngarasa bingung tur heran kana tingkah Fitri anu maranehanana saeutik oge teu nyangka yen Fitri ngabogaan elmu bela diri anu sakitu hebatna. Katingali dina gerakan anu cepet kuda-kuda anu kokoh. Joni anu mung eleh lantaran ngarasa tengsin teh piraku lalaki cenah make jeung kudu eleh ku awewe. Anu sok padahal mah geus sababaraha kali ge eleh wae jeung eleh ku Fitri teh. Perlawanan saeutik oge. Joni langsung ngaheak bari narajang ngomong anu kasar. Awe jalang kurang ajar sia. Make jeung wani-wani najong ka aing segala rupa. Blesut eta peureub anu ngahiung bangbaraan teh ngablesut nu marah nu maksudna rek ngarah kana cukang irungna Fitri. Fitri anu geus siap sadia gampang nakeranan ngahindarkeun serangan ti Joni. Ngakilekeun awakna kagigir plos. Serangan Joni harita ngeplos sedengkeun katingali ku Fitri kekemplong Joni anu ngemplong harita teu kajaga. Fitri ngepretkeun leungeunna bener belah katuhu hiu plak.
Harita Joni nepi ka moyongkod lantaran ngarasa seueul nekeranan. Sangeus kitu Fitri teu micen deui kesempatan nyusul tepus ngagedor kana pelebah dada musuhna make pereup anu memang geus dieusi ku tenaga jerona. Yuk geduk das. Dua serangan Harita ngeunaan kana dadana Joni. Atuh Joni nepi ka burial buncuek. Jorong-jong. Dalig-deug. Joni sapada Harita ngadalig-deug ka tukang. Bro. Joni namru nyarane kana pelebah mobil manehanana. Fitri anu arek najong deui kaburu aya nu ngeureunkeun. Fitri, salah saurang guru anu lumpat tetela geuningan eta teh dosen manehanana. Guru nepi ka kerung bingung ningali sikap Fitri anu anggun tapi geuning lamun geus tarung kacida pisan hebatna. Pak Hardi, Cek Fitri bari tungkul. Aya naon ieu teh, aya naon? Kamu Joni? Aya naon ieu teh? Aduh, eta Pak awe jalang. Cek Joni bari nguniang hudang tapi awakna rasa seueul, lantukna dihudangkeun ku tilu baladna. Bari teu loba omong. Fitri jeung Joni Harita dibawa ke kantor, sameh balik. Sedangkeun Pak Ardi anu ngaran eta dosen teh dituturkeun ku guru nu lainna Fitri dina waktu Harita rek disidang. Sakabeh siswa anu antukna teu darek balik ngagimung we. Katingali Pani jeung Rosa anu teu kabagian ningali Harita nanyakeun aya naon. Aya naon cenah ieu teh? Nya aya naon? Aya naon ieu teh? Dia Imas Tini anu ngariung nanya ka siswa-siswa anu aya di dinya. Itu puguh ge si Joni tadi gelut jeung si Fitri. Joni gelut jeung Fitri ka mana ini jalan mana? Dibawa ku Pak Ardi tadi ke kantor. Astagfirullahaladzim. Pani anu panik langsung lumpat rek nyampeurkeun ka adina anu memang keur ditanya di kantor. Teu kacatur ditanyana ngan anu jelas guru sakabehna nyalahkeun ka Joni. Tangtuna awewe moal kumaha lamun teu Joni anu ngalasalanana. Dina sidang eta Joni anu eleh nu antukna Fitri anu dibarengan ku Pani, Rosa, Diah, Imas jeung Timi baralik kalayan salamet. Joni anu ngarasa dirina asa diwirang-wirang di tempat eta. Manehna keun sia dina hiji kesempatan. Manehna moal mere ampun ka Fitri anu geus ngerakeun ka dirina. Sapuguhna mah manehna nu salah make jeung najong kana mobil Pani ante mobil Fitri anu keur arek mundur. Lain salah Fitri sanyana mah. Ngan pedah memang keur Joni mah eueuh bener eueuh salah ngarasa dirina tetep bener. Antukna Fitri jeung Pani katut Rosa geus nepi ka imahna Fitri. Barudak babaturanana kasup dulurna nyatana Pani kabeh marilu ka imahna Fitri. Atuh puguh meni recet di mana Fitri teh. Sedengkeun bapana Fitri nyatana Jadra jeung indungna anu tadi isuk-isuk indit duka rek ka mana lantaran teu ngomongkeun ka pembantuna atawa ka Mang Ugun oge sebagai satpam henteu pernah bebeja rek ka mana ngan jelas indit. Pok Rosa ngomong ke Fitri. Hari babeh kamu kemana? Aduh kapuguh ge Mang Ugun kita terangan puguh ge satpam tadi nu payun ge. Si Bibi teu terangan teh duka ka mana panginten ka kantor duka ka mana. Cek Pipit anu memang teu apaleun geus nanyakeun manehna oge eueuh nu nyahoeun bapana jeung indungna ka mana. Teh Pani kumaha Pit? Teh Pani mah bikin naon? Hangkeun kewe ku teteh bikin mah. Cek Pani anu sok sabiasana manehna mun hayang nginum nyieun sorangan. Rosa bikinin atuh barudak itu tuh. Naon we tuh sakayangna? Nya gampang atuh. Cek Rosa bari ngingkig nyampeurkeun kana kulkas ningali tengah-tengah dina jero kulkas nu sagala aya memang di dinya. Sanggeus meunang nu dipikahayangna Rosa siga di supermarket we harita mawa opat wadah botol minuman anu memang disadiakeun dina kulkas paragi sapopoe maranehanana pangeusi imah. Sanggeus kitu sararea harita pok naon teh ngararobrol di ruang tengah. Bari saleuseurian bungah nekeranan bari nongton film anu memang
meuli kaset anyarna kitu ge bawa tini anu sok resep kana film atau sararea nonton film anu seru nakaranan nyatana film action karesepna Pani jeung nu sararea oge sabenerna mah resep da kabeh oge ngabarogan ilmu bela diri ngan beda aliran hunggul. Heuleut sababaraha waktu sararea anu geus aya kira-kira 2 jamna di imah Fitri. Sanggeus ngaliwatan lohor sararea balik. Kaca Pani anu memang aya keneh di eta tempat. Pani masuk ngahaja, kadang-kadang Pani malamun kerembung balik sok ngenong di mana Fitri. Lantaran memang sok dipaksa-paksa ku Jadra atanapi ku Neng Sugi. Seperti dina waktu harita Pani anu geus kerek we di kamarna Fitri sedengkeun nu lain mah Rosa dian Imas jeung Tini baralik. Kira-kira tabuh opat Jadra jeung Neng Sugi baralik ningali mobil anu geus asing deui nyata mobil Pani. Pok Neng Sugi arita ngomong ka salakina. Sigara mobil Pani bapana? Nya jika nama kadang kadieu meureun si Pani meureun. Cek Jadra bari ngalanset balna. Nu saterusna turun tina mobil langsung nuturkeun pamajikanana nu geus turun leuwih ti heula. Brai panto dibukakeun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cek si Bibi anu langsung nolong rek mukakeun panto lantaran tadi sempet dikoncikeun. Geningan Neng. Geningan mah disonten. Nya peguget bieu tos dicemah heula peguget. Oh pantesan atuh tadi Neng Fitri naroskeun cengen da teu terang da teu wawartos. Fitri jeung Pani. Tadi mah sanes jeung Pani hunggu sadayana kadarieu geura aya Neng Rosa, Neng Diah, Neng Imas, Tini. Sareng Pani oge tadi mah kamarana tuh. Tos aruwih deui da tadi. Oh, Teu alila cenah. nyaduka tuh jang Cek biaya harita anu langsung ngaleos ka dapur. Bi kumaha jang? Cek biaya nu kabiasaan di lemur we teu nyebut aden teu naon beda jeung nu lain. Biaya mah kabiasaan di lemur sabab Jadra teh memang ti leutik deukeut da memang imahna oge deukeut geus satu kangen imah manehanana kan pera nasib we nu beda ai manehna mah jalma biasa-biasa sedengkeun Jadra mah tiba heula ti leutik tapi kagede ge kolotna jalma beunghar. Pangadameukeun kopi atuh Bi. Tina nanya puntennya. Punya atuh kae Neng bade ngadamel naon? Moal Bi abi mah biasa we ka bapana Fitri tah sok atuh ieu mah. Mun atuh Leos biaya ka dapur. Kung sirira biaya geus nangeui gelas anu dieusi ku kopi. Song dibikeun harita disimpen dina luhur meja. Jadra langsung ngaleos ka kamar rek cucul-cucul maksudna nya kitu di Fitri atanapi nya kitu di Neng Sugi sarua manehna oge arek cucul-cucul. Sanggeus duanana cucul-cucul ka luar deui gek darariuk. Amana? Kumaha Umi? Nah, ini kemana si Fitri geuning si Putri si Pani nya. Mau tukot sare meureunan barudak eta mah geus aneh atuh si pangpang si Pani tanu asal antol kana bantal mah sare we geus pasti. Nya Barang keur kitu aya uluk salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng Sugi guragi rumukakeun panto. Barang breh tetela Romlah jeung nu jadi salakina. Teh Romlah, sok lebet. Nahan teu damel kitu Kang. Tadi pugu ge ngan naon da balik udah ge sore mah arek tadi arek lemur ngan ngajaga ieu ream geus mulang ya ge kakara balik gawe Fani teh. Oh pantesan atuh nah cing teh masih kena pagawe kantor nanti baju kantor. Sok atuh Kang galebet. Cek Neng Sugi ngajak ka jero imah ka Romlah jeung nu jadi salakina. Romlah kerung barang ngareret ka parkiran. Pit. Gi. Kumaha teh? Pani nama di dieu. Aya duka keur ka mana? Sare duka ka mana?
Ih budak teh di mana sare wae nya. Cek Romlah bari nuturkeun Fitri bari nuturkeun Neng Sugi asup ka jero imah. Dek harita diuk dina kursi. Chandra dekat kantor. Teu bu teh. Tadi nama are ka kantor pek teh babaturan. Tadi teh ngajakan ka imahna cenah aya syukuran sakedeung matak tadi isuk-isuk teh duaan jeung Fitri ada jeung Sugi nya ini tuh ka Cimahi Jauh geuningan. nya puguh ge Katur ningali si Pani heula aya teh di mana nya si Pani teh ka mana deui? teuing teh budak teh tadi ti kaci ge si Fitri ge eueuh deui. Romlah harita cengkat nuju ke kamarna Fitri barang brai dibukakeun kasampak teh dua anak keur ngagaloler we mani nyalagerek keranan make jeung disimut segala rupa siga sare peuting. Astagfirullahaladzim. Ieu budak ngadon disalimut dua nana geura. Kumaha kitu inungna? Iya si Pani jeung Fitri geura mah kan disarimut siga sare peuting we. Meni ngajar patah. Cek Pani nanti cek Romlah bari nutupkeun di pantona teu tega rek ngageingkeun Pani anu keur tibra sare. Aya cek Chandra. Aya ngadon disalalimut geura meni aduh teuing jiga anu sare peuting we meni tara libra keranan. Capek meureunan barudak teh cek Chandra keur tiba ngahehe we harita lantaran geus teu aneh manehna ningali Pani jeung Fitri anu akur jeung lamun sare sok hayang babarengan wae. Tekung si Lila si Bibi anu nyodoran susuguh kadinya kana meja geus datang lantaran dititah ku Neng Sugi. Neng Sugi oge sarua gek diuk. Aya naon kitu teh ieu teh anu asa reuwas. Una naon? Ana yang ulin we teh geus lila tuh nyada deket oge jarang ka dieu kapanan teh mah teu sebutkeun sabulan sakali. Nya tuh meni kamari oge kan dititah ka si Pani teh mun aya si mamah ceng teh ka imah. Nya eta ge ngabejakeun si Bibi cenah titah ka ditu cenah si tante. Cek si tante cenah, "Mah cenah titah ka ditu cenah." Nya ceng tengkel mun ieu ceng teh mun salse kebenaran pek teh di kantor ayeuna keur geus bareres pagaweanana jadi langsung ngajak si akang ka dieu puguh ge. Nya mending ge kitu atuh. Mane tong sok ieu lah. Beupeureuheun abi da riweuh pisan panana pasorangan tiba heula oge geuning. Nya Cek Romlah ngobrol ngaler ngidul. Tekung Sila maranehanana ngobrol kadenge kulutrak kamar Pani jeung Fitri ting kulutrak. Dua anak lulungu keluar bari gigisik kana panon. Neng Sugi barang ningali anakna anu amuradul kawas kitu langsung we ngomong, astagfirullahaladzim ieu budak parawan Fitri. Pani eta meni acak-acakan aduh teuing budak parawan ya lamun kapanggih ku batur ya. Bapana geura tingali itu. Red Jadra ngareret kana jadi anakna anu culang cileung hareugeun harita bari jeung awut-awutan buukna lantaran tos sare teh ya. Neng Fitri anu era ditinggalikeun ku teh ku Romlah. Fitri. Wah, Cek Fitri bari langsung nyampeurkeun suntangan ka uwana ka uwa awewe jeung uwa lalaki dan memang uwa ngauwakeun. nih berang-berang geus sare kawas tengah peuting wae disimut kitu. Fitri kerung. Emang wa tadi ka kamar gitu? Nya, wa tadi ka kamar penasaran. Pani aya henteuna. Emang Pani mana teh Pani di dieu tita tadi oge da. Nya, pas dimukakeun teh astagfirullahaladzim Pani kot disararimut kitu digobagojor di uyuhan mani. Cek Romlah bari imut ngagalenyo. Kayung yun kedua anakna atanapi ku Fitri jeung Pani anu mangrupakeun dulurna. Pani gek diuk digireun bapana nya kitu di Fitri diuk. Lain kacai heula Pani. Fitri cek Jadra. Kacai heula gitu.
ngikut acak-acakan gitu jug mararan di heula geus salat can. Astagfirullahaladzim. Teu acan ama. Jug salat heula jug. Pani jeung Fitri lalumpat ka kamar masing-masing, maksudna ka ruang ka kamar mandi masing-masing. Piraku rek bareng mamandina meureun. Heuleut sabaraha waktu Fitri jeung Pani geus kalaluar deui bari ayeuna mah geus dangdan. Sanajan Fitri atarpi Pani teu make baju, teu mawa baju salin, tapi memang baju nu tadi oge masih keneh alus, masih keneh meujeunna dipake. Kek duana darariuk. Pani jeung Fitri darariuk. Pok Pani harita ngomong ka nu jadi indungna. Mah, mama aya naon ka dieu? Har make jeung aya naonnya naon atuh ka dieu mah nya wajar we da dulur atuh. Apanan kamari lain Pani nitah ka dieu ka mama. Uhun mah. Mah. Naon? Keun ajis mah. Rek minta duit rek naon? Mereka supermarket sareng Fitri. Fitri anu ngut-ungutan harita sarua neuteub kana jadi indungna menta dibere duit. Indungna anu surti ngadon imut we harita ning Sugi. Nyah nakeranan ka Fitri. Sarua dinya minta duit. Umi. Rek meuli naon kitu? Nya keperjogian Fitri we. Anya tuh. Ya, kuduaan ya. Harita Jadra nyosongkeun duit. Anu sabara lembar, pokor mah cukup we keur duaan manehna atuh puguh budak dua parawan garilis teh langsung ting alajret siga budak orok anu umur 5 tahun. Sanggeus kitu teu pamitan acan ngan berelet we duanana harita ngaraleungit di hareupeun indung bapana. Bapana duanana sabararea harita bari seuri teh bari tinggal rodeg ningali kalakuan jadi anak-anak manarenehanana. Geus garede deui teu karasanya teh. Nya pugugeun meuni teu karasa budak teh geus parawan deui geura aduh ampun ting tapi alhamdulillah teh nya si Pani boh Fitri bisa diatur. Beda jeung barudak-barudak nu lain. Nya alhamdulillah boga babaturan oge da nu sok kadarieu barulin. Balalager teh barudak teh deui. Keur garilis teh balalager ibadahna laleket deh kajenting gitu ke. Emang di sakola teh babaturanna teh nu make kerudung teh man Pani we jeung Fitri. Nu salainna Bude Rosa, dia Imas jeung Tinimat. Tara make kerudung tapi da memang balalager barak eta mah. Atuh hiji waktu mah urang ulin-ulinan yuk. Ceuk Pani. Emang ulin ka mana gitu teh? Nya ka mana we atuh. Nu penting mah bisa ulin. Neng Sugi ngereret kana jadi salakina. Ya, ari aya waktu mah nya hayu wae. Kumaha tuh urang ka Tasik yuk. Urang mulang we lah daripada ulin-ulinan teu pada ruguh mah. Urang kalemur ka ditu. Ceuk Jadra. Sugi meuni langsung atoheun. Ira Kang. Nyangke geus hase. Namun bisa mah minggu-minggu ayeuna atuh. Margi sababna teteh oge kan pere jeung akangna. Oh nahan kitu libur Kang. Nya kebeneran aya libur saminggu ieu teh. Maksudna libur saminggu teh kumaha Kang? Ya maksudna akang minta cuti gitu tadi narek ka Cianjur ari pek teh da geus kapalang minta cuti ka Cianjur nama teu jadi da hajatna oge di Cianjur teh memang sugan terek di Cianjur ari pek teh cenah di Jawa. Jadi moal milu ari ka Jawa mah gitu. Oh memangna saha kitu nu kawin Cianjur? Dulur eta dulurna Romlah. Kapanan awewena cenah gawe di Jakarta, awewena teh pahatulalis nu tadi nama geus rempuk arek dibawa ka Cianjur, rek dikawin di Cianjur, rek dikawinkeun di Cianjur gitu da pahatulalis ieu. Ari pek teh meureunan keluarga ti awewe ti ditu da hade goreng oge meureun dulur. Nu antukna nu tadi rek dikawinkeun di Cianjur teh teu tulus dibawa we ka Surabaya, jadi kawinna teh manehna teh nuturkeun we ka Surabaya lalakina teh.
Oh jadi akang mau ngiring atuh ka Surabaya. Lain teu hayang akang teh ka Surabaya teh barabe kan akang teh duh. Oh tos satu kitu mah urang jadikeun ka Tasik we tuh nya. Nya mending oge ka Tasik atuh geus lila pan geus aya kana setahun atuh teteh mah teh ka Tasik. Nya mah kan isukan orang ka Tasik. Nya mun bisa mah da minggu-minggu ayeuna ulah minggu engke-engke deui. Soalna amun diengke-engke deui nya akang mah bisa soalna mun diengke-engke deui mah. Lain kurang naon engke-engke deui kan beureunan asup gawe. Nya tuh kitu mah nyantos we tuh kira-kira Kang. Cek Neng Sugi bari ngareret ka Jadra. Kumaha tuh lamun minggu isukan we? Mun minggu mah hayu. Tapi kumaha baru udah kuliahnya. Nya ka Tasik nyantong ira teuing atuh Kang. Kira-kira 5 poe udah cuti we dah baru dah oge dah. Ayeuna mah ka kampus we kadang-kadang di ieu teh aya 2 jam pelajaran paling oge teuing naon ayeuna mah. Nyatu teu naon kitu mah. Nya tuh urang ka Tasik we mah jadikeun Ceuk romlah harita nemalan deui. Sanggeus sarareana sapakat setuju yen dina poe isukan minggu are ka Tasik. Barang keur kitu gerung-gerung kadenge di luar nu ngagerungkeun mobil nu tandana Fitri geus balik deui di supermarket. Tekung sirila duanana harita geus asup bari ngajaringjing. Neng Sugi ningali anakna anu sumringah atohna keranan. Neng Sugi kerung. naon Pit meni surah siri kitu. Iya Umi tos balanja. Cek Fitri bari nyimpen balanjaan dina gigireun kursi. Balanja naon kitu teteh? Ya biasa keperluan atuh. Cek Fitri. Lain Pit. Minggu isu kurang ka Tasik. Fitri langsung kerung. Nya kitu dipani. Tante ka Tasik. Nya ka Tasik. Rek milu moal. Ih, nyamun atuh ngiring. Cek Fitri jeung Pani langsung harita. Atoh diajak ka Tasik teh. Ayong ke pantai Umi. Nya gampang ke geus di Tasik mah. Nah geuningan enjing Umi. Kapanan sekantenan data si Uwan kan libur. Uwa emang libur gitu. Nya Uwa teh keur libur ayeuna teh menang saminggu puguge. Jadi ngeusi kakosongan mah nya urang ka Tasik we ka ditu. Hayu tuh alhamdulillah duh. Nih hoyong pisan puguh Fitri teh. Cek Neng Fitri beri atoh nakeranan beri nangkep sagara kanu jadi indungna. Antuk nama babadamian sararea geus sapakat yen poe isuk minggu teh are ka Tasik. Para mitra kaum dangu sadayana. Cag urang tunda lalampahanana Fitri jeung keluargana. Ayeuna urang caturkeun di Joni. Joni anu babak belur balik ti kampus, kanyahoan kudu jadi bapana nyaeta Ujang Botak. Ujang Botak ngarasa heran anakna anu sasampoyongan diantirkeun ku babaturanna tiluan. Pok Ujang Botak harita nanya ka babaturan Joni. Kudaon ieu teh si Joni teh? Make jeung sasampoyongan sakali jeung babak beungeutna babak belur kawas kitu. Kunaon? Cek Ujang Joni. Kajenting kasaha Ujang Joni tara ngerem sorana anu memang serem. Mohon Om. Iya tadi kunaon sok omongkeun kunaon?
Iya bu om, Joni tadi gelut di kampus. Joni, mana gelut di kampus? Uhun boga mak. Gelut jeung saha maneh teh? Eta mah ikut babak belur gitu. Sareng istri, Om. Cek babaturanana Joni anu teu sabar hayang milu ngomong. Naon? Gelut jeung awewe. Ujang botak langsung ngahulang. Barang ngadenge Joni gelut jeung awewe. Gelut jeung awewe maneh nepi ka babak belur kawas kitu. Awe model kumaha sia teh nu bisa ngelekeun maneh. Duh om, awe nanti meuni geulis rancun itu om. Namina teh si Fitri. Saha? Fitri. Fitri. Keke. Aing heran sabantar maneh Joni teu mampu ngelawan awewe anu cenah bejana geulis. Urang mana cenah eta awewe teh? Ari urang mana nama terang ngan peda manehna jago ilmu bela diri om. Joni beuti tungkul we dibejakeun kitu ku anak buahna teh. Sedengkeun Ujang botak langsung kekerot amarah. Red kana jadi anakna nu keur tungkul. Pok Ujang botak harita ngomong bari nyentak kana jadi anakna Joni. Joni, udang sia. Asa teu pararantes teuing kieu ku bangsa awewe segala rupa. Di mana-mana ge taraya bejana awewe bisa ngelehkeun lagi si haram jadah. Udang. Joni sanajan ka bapana. Tapi bapana nu keras we ka manehanana tangtu teu bisa kukumaha. Kuniang Joni harita hudang bari tetep tungkul. Kan gampleng. Bapana harita teu asa-asa ngagampleng ka Joni. Anak buahna nu tiluan harita rareuwas langsung mundur ka tukang. Joni. Bapak teu ngawara eleh ku bikang. Teangan sing nepi ka hasil. Montong eleh ku awewe. Ini Joni harita anu dititah balas dendam kudu jadi bapana titah neangan. Jalma nu geus nyiksa ka manehanana. Anu tetelan dengan Neng Fitri. Jelas Joni rasa ngeperna aya. Soalna lain sakali dua kali manehna bantrok kemampuan jeung Neng Fitri. Sabaraha kali oge manehna pasti babak belur. Joni ngareret kana jadi anak buahna tiluan. Anak buahna mangut. Sangeus kitu pok Joni ngomong. Atuh Pak. Joni ka base camp heula. Ka base camp cenah ngomong natehnya ka tempat maranehanana aya imah kosong anu memang dieusian ku Joni jeung sabalad-balad pake kitu kieu ngalakukeun anu aneh-aneh jeung balad-balada sakabehanana. Kadang bawa awewe kadang geus rupa-rupa we kalakuan Joni jeung anak buahna di eta imah nu disebutkeun base camp ku Joni. Ini kumaha carana kudu bisa nalukeun eta awewe. Cek Ujang botak harita beri kesel kana jadi anakna nu saterusna Ujang botak ngaleos asup ka jero imah. Sangat aya di jero imah Ujang botak langsung manggil anak buahna. Sarki, mereka dia. Anu disebut Sarki langsung nyamperkeun. Aya naon Kang? Awaskeun si Joni euy. Lamun eta si Joni papanggih jeung awewe adu ngaranna Fitri cenah tadi bejana nu geus ngakempur si Joni nu geus nyiksa si Joni. Kumaneh coba cirian awena. Lamun bisa diculik, culik. Cek Ujang botak anu amarah. Sedangkan anak buahna nu biasa dititah ka ditu ka dieu ku manehanana. Jadi wawakil manehanana anu geus tangtu teu bisa diragukeun dina kamampuan ulin bela dirina. Sarki ungut-ungutan. Pok Sarki ngomong. Janten eta nu ngaran Fitri teh intina mah kudu diculik we kitu. Aing yakin si Joni moal bisa ngilehkeun eta awewe. Angga pasti si eta awewe teh boga kamampuan anu hebat. Si Joni kurang kumaha kemampuanana.
tapi geningan balik amuradul tuh beungeutna anu hartina lawan si Joni lain jalma samarangan. Sarki ungut-ungutan, pokona aing teh nyaho eta awewe kudu diculik sabisa-bisa, kumaha carana? Siap Kang, siap. Cek Sarki harita bari ngaleos indit arek ngabejaan babaturanana supaya siap sadia manehana gerak pikeun neangan jalma anu ngaranna Fitri, hiji awewe anu hade ilmu bela dirina. Anu tangtuna Sarki kudu nuturkeun Joni di mana wae ayana. Joni kudu ngawaskeun nu awewe nu mana anu dimaksud kudu jadi bapana. Atanapi kudu jadi dunungan manehanana Ujang Botak. Sedengkeun Joni anu ararinit ka base campna opatan jeung manehanana. Harita sabarat jalan Joni amek-amekan we. Kesel kanu jadi bapana lantaran cek pikirna lain kalah mantuan tapi kalah ngagampleng ka manehanana dua kali pipina kenca katuhu. Teu nyaho disatokangeun manehanana bapana ditah nyulik awewe nu ngaranna Fitri. Lamun teh mah bapana geus ngalakukeun kitu bakal tangtu berat akibatna keur Fitri atawa keur saha. Sabab Ujang Botak mangrupakeun hiji jawara anu memang hebat di kota Bandung dina masa baheulana. Ujang Botak nu kasebut musuhna Jadra bapana Fitri ngan teu apal Fitri anak saha, lamun temah nepi ka apal Fitri anak Jadra geus tangtu Ujang Botak beuki giat we pikeun neangan gara-gara nyulik Fitri lantaran nyaho anakna Jadra. Kan untung Fitri ayu Sujadra teh teu nyahun saha bapana. Para mitra kaum dangu sadayana, dina waktu isukanana keluarga Jadra jeung keluarga Romlah inung bapana Pani jeung Fitri geus siap-siap. Romlah oge dina peuting hari tarik ini teh ngendong didinya lantaran memang supaya isuk-isuk manehan teu nyamper deui ka Jadra. Pok Romlah ngomong ka Jadra, Jadra, rekonya kumaha ini teh? Isuk-isuk teh aya sakedeung deui we. Oh nya tuh ame kaditunan teu berang teuing nya. Ya barudak cenah yang ka pantai cenah. Nya gampang ditu mah deukeut ieu atuh ka pantai mah. Pani. Mohon mah. Mau baju renang eta tuh pergi ke pantai. Terus disadiakeun mah. Omat lamun ke pantai di ditu mah ulah huru-hura yang ngojay. Sabab cai nage gede di ditu mah omak nage paur pokona mah. Cenah sok ngadenge mah cenah urang Bandung mah sok karelet cenah ku naon ngaranna teh? Ku omak laut kidul mah cenah. Mitos eta mah ceuk Jadra. Mitos kumaha panan loba nu kajadian? Nya. Lain kur urang Bandung hungkul aya anu gagabah mah pan urang lemurna oge aya gagabah mah nya cilaka we. Intina mah kudu ati-ati jeung waspada. Kasebut ulin kanu kararitu mah rek urang Bandung, urang Jakarta, urang mana-mana oge dituntut kudu ati-ati. Ulah kena lolobana urang Bandung. Urang Bandung teh kunaon sok kagulung ombak irahat teuing urang Bandung ngojay dina sisi laut dina laut
Nutang tuna urang Bandung menjauh karena pengalaman ngojai di laut yang bisa wae lantaran teu apal trikna kumaha lamun aya ombak atuh akhirna beunang ku ombak. Beda jeung urang pantai ditu sapopoena aya di pantai geus apal seluk belukna pantai kajeun teuing cai nabrak oge apal carana ngahindar teh kumaha. Sedangkan urang kota geus ngageureuyeung teh nya geus gitu. Pani jempe nya intina mah sararea urang kudu waspada we ge ulin-ulin ke pantai mah. cek Neng Sugi nya gitu ya intina malah barina ge keur naon make jeung hayang ngojai atuh geus we leuleumpangan ningali batur we nu ngojai mah cek salakina Romlah. Antukna waktu anu ditunggu-tunggu sararea nu geus sarapan sanggeus beres sarapan pamitan kanu aya di imah titah ngajaga imah sabiasana pangpang nama Mang Ugun anu jadi satpam jeung Mang Birin oge biaya anu jadi pembantuna jeung saurang deui diomat-omatan biaya nitip segala rupa pikeun dibikeun ka keluargana ngan cek jadrakeun ulah tetap titip engke oge bakal dibere kukuring cenah kitu. Antukna ceu aya bungaheun ngadenge omong-omongan jadra dalam terantara bohong. Antukna sararea harita rarasup kana mobil jadi 2 mobil keluarga Pani jeung keluarga Neng Fitri. Leuyeung mobil eta ninggalkeun imah jadra anu mentereng di Jalan Pasundan. Mobil nyemprung ka belah wetan 2 mobil anu mewah nyaeta mobil jadra jeung mobilna Romlah. Sedengkeun di tempat lain Rendra anu ngarasa teu geunah sawaktu kamari manehanana papanggih jeung Fitri di kampus. Fitri anu ningali manehanana keur ngobrol jeung Rina sanajan teu dihaja da memang Rina anu nyampeurkeun kana meja manehanana tapi tetep manehanana boga rasa anu ngarasa asa dosa ngarasa salah manehna geus wani ngobrol jeung Rina sanajan memang eta lin kahayangna. Fitri meureunnan Fitri teh kamari kesel ka aing sugan. Duh kumaha nya aing nelpon kitu ka Fitri ngabejakeun aing minta maaf kamari tapi percuma da nelpon oge geus tangtu. Nari Fitri ayeuna keur naon nya ceuk jadra anu inget ka Fitri anu terus-terusan teu bisa leungit tina kongkolak panonna seurina beungeutna jeung sajabana Fitri terus kagambar tina kongkolak panonna. Rendra dina kaayaan peuting manehan masih kena ngadekul dina satu kangen komputer lain main game atawa naon ngadon ngahulang we ngutrak ngatrek komputer dirinya katingali beungeut Fitri anu aya dina jero gambar mangrupakeun dina media sosialna. Fitri anu dipoto menikot jelasna keranan karasa ku jadra asa ngageter ningali foto Fitri anu dipika cintana. Fitri teu nyangka Fitri bakal nolak aing tapi aing ge sadar Fitri nolak teh lain ku masalah nolak aing kitu kieuna tapi memang janji anu geus diucapkeun ku manehanana jeung kanu jadi kolotna eta nu nyababkeun aing ditolak tapi lain hartina Fitri teu bogoh ka aing sabab Fitri oge pernah ngomong kitu ka aing kudu kumaha ayeuna ye ceuk Rendra bari tetep ngalamun gap tarangna harita dicabak nu saterusna 2 leungeun ken cakatuhuna pake nangeui kana perbasirahna ngalengak ka tukang garo-garo teu ateul. Rendra asa bingung asa kudu kumaha manehanana bingung pipikiranana
Sanggeus kitu leos Rendra ngaleos katuka kaluareun kamar nyaeta manehna rek nongkrong dina balkom di saluangeun kamar. Rendra nangtung puukna oyag-oyagan nu ketebak angin anu dak numadak harita angin terar gede lantaran katingali pihujaneun anu memang gede. Rendra nyenderkeun awakna kana tembok dina sisi balkon. Panona nyerangkeun ka jalan anu sasakali aya mobil beca atawa motor anu ngaliwat oge jalma anu leumpang jeung babaturanana. Rendra ngarenga panjang ingat deui ka Fitri. Fitri keur naon cenah ayeuna ieu? Aing kunaon asa ingat we ka Fitri. Rendra nempoan HP-na. Asa rek nelpon tapi manehanana aing nelpon gitu. Tapi sok sieun ngaganggu ka manehanana ieu. Ceuk Rendra bari mutar-mutar HP-na. Nomor Fitri geus tinggalian tapi henteu jadi rek nelpon mah sobab loba kasieun teh. Sedengkeun anu diomongkeunana dina waktu harita manehna keur sesirian we lantaran geus nepi ka kota Tasikmalaya. Fitri anu digeugeuykeun wae kudu jadi ninina sabab Haji Qodir oge jeung Umi Kalsum ngadadak kadarinya sabab samemehna Umi Kalsum jeung Haji Qodir geus dibejaan yen Jadra jeung Neng Sugi katutrom lah oge bakal datang ka Tasik atuh puguh keur Haji Qodir mereka tidak pisan bungahna ngadenge anakna rek datang teh nya kitu di Umi Kalsum meni curinghak. Amana urang sare di ditu itu yuk. Sare di mana? Nya sare di Mangkarim. Yo nya hayu atuh. Bapana oge sarua atoheun rek papangijing babaturanana nya tara Mangkarim sanajan ayeuna geus jadi besan. Umi Kalsum isuk-isuk keneh geus paciweuh. Bari ngomong naon wae rek dibawa. Atuh Haji Qodir harita nyentak. Isuk-isuk keneh geus riweuh kieu ieu teh. Teu kudu babawaana naon lah. Hayu we ka ditu. Ceuk Haji Qodir harita lantaran jengkel kana jadi pamajikan anu sok riweuh teu puguh-puguh. Ih atuh rek mawa naon atuh ka ditu ieu mah nya rek ngagilincing kieu mah. Nyakeun bae atuh ngagilincing oge geus apaleun ieu. Naon atuh make jeung riweuh-riweuh sagala rupa. Nih sok naon teh geus mawa ieu we ieu. Ceuk Umi Kalsum bari ngajeuwang jing-jingan anu geus dieusi ku babawaan ting naon babawaan teh. Nya geus we tuh. Hayu ah. Karek isuk keneh atuh jam sabaraha ieu teh? Geus jam 8. Engke nepi ka ditu jam 10. Jam 10 kawas nu jauh wae atuh. Da tuh ngobrol heula naon heula teh mah. Umi Kalsum anu cebedud harita langsung nuturkeun nu jadi salakina nya teh Haji Qodir. Beuki kolot teh beuki guntreng we duaan. Da memang eueuh deui batur nu diajak ngobrol na iwalti manehanana duaan. Nu antukna Haji Qodir jeung Umi Kalsum ararindit nyaeta ka imahna Mangkarim. Tekung sila di jalana memang benar jam 10 geus tepi ka jalan lantaran jalan teh lain jalan alus sanajan deukeut oge lila lantaran kudu kakarayapan batu anu bararadag dina waktu harita. Mang Qodir sanggeus nepi ka imahna Mangkarim markirkeun mobilna ngareneng jeung mobil Mangkarim anu geus aya di luar ting teu urut ti mana. Barang ningali aya mobil nu ngasup Mangkarim anu keur ngagantungkeun manuk harita neuteub. Siga apa si Qodir teh cek Mangkarim. Curut Haji Qodir jeung Umi Kalsum harita tarurun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dua nana harita nyampeurkeun. Nu saterusna sasalaman lantaran memang waktuna anu kabujang saep. Waktuna kabujang saep mitra cak urang teu nade di dinya.